Nu penting hiji keimanan urang dijaga. Di dunia mah moal lila. Di dunia mah moal lila. Kabeh ge prasangka-sangka buktina mah. Cenah aing mah hirup gagah hayang boga mobil. Bohong, da buktina teu boga mobil ge hirup. Urang mah teu boga mobil, hes karek. Batur mah nu boga mobil, hes irisan. 5 poe setoran can boga duit. Kabeh ge prasangka. Allah di dunia nu bahagia. Allah jero nama pasangka-sangka. Senang amat eta macana pamajikan lagi geulis. Horeng di mana mah dicarekanan bae ku pamajikan. Mun pamajikan geulis bakada-kada pamajikan ngalunja. Sapa saya minta kakak. Jangan sarang dana ge lu anu beuki. Pangika nu goreng. Tu masak. Dicarekanan cicing bae. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ونبعة القدة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية ورتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب Operator aya teh. Apunten, sekarang lalu bakal treble efek low bayar, middle bayar terakhir. Treble efek luar efek dalam matiin middle way di jentoa ke jentoa jelas ya. Nah kira naikkan di beda punten naikkan beda yang penting ulah ngagui tos cekap atau cekap tong make launya lau na turunkeun ya jelas bu. Para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat setempat teristimewa selaku sahibil bait Adinda Mukarram Ki Adin doakeun urang dina rumah tanggana anjeunna sing jadikeun rumah tangga nu getol ibadah ka Gusti sing dimakmurkeun ku rezeki sasabaranghakan bisa gancang haji. Doakeun anak bungsuna sing geura gancang adian deui. Segenap para panitia penyelenggara berikut masyarakat kampung sudah Nabi mah tidak ada tanda-tanda kehidupan bu. Sudah itu ya tungtung dunia orang kayak kena makhluknya.
Sasarangan orang panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, loba jalma nu beunghar, loba jalma anu kaya, seueur loba jalma anu sugih, tapi hesen yang anu hatena peka. Neangan anu kemewahan, neangan deh anu punya nurani mengedepankan kemanusiaan. Urang doakeun ieu Kang Adin, pecina ge beureumnya. Ternyata Kang Adin. Tak perlu kita bisa lemari untuk menjadi manusia yang memiliki nurani. Tak perlu santi loba, tak perlu gagah ngaji, tak perlu pinter ceramah untuk menjadi manusia. Cukup menjadi seorang Kang Adin anu hatena boga kepekaan sosial kabatu. Katakan Pak, punten, abdi mah teu bisa ngomong kumaha datang ka dieu. Geus eleh teh ku ieu eleh. Boga salaki banget ieu. Yang penting pamadikan lintuh teuing aing guru. Berarti jalma teu mikiran awak sorangan, mikiran pama. Dikandel kelek lagi kuat lalendok. Ieu mah jigana Kang Adin kudu ge jigana. Nya, lain kurang nyatu gede adat jigana ieu. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Ternyata orang yang mendustakan agama bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka gosip, bukan orang yang suka namimah mengadu-ngadu. Ternyata orang yang mendustakan agama, ngaku beragama, tapi hatinya dianggap munafik sama Allah. Ngaku dia bisa ngaji, tapi hatinya dianggap pembangkang sama Allah. Siapa mereka? Orang yang tidak punya kepedulian terhadap orang-orang yang tidak punya. Makanya orang lakukan, mudahan para pejabat-pejabat orang anu engke sakedeung deui ari pesta demokrasi, doakeun nu mamarage supaya peka peduli ka masyarakat jeung rakyatna. Masyarakat mah teu kudu dibere duit unggal poe, masyarakat mah teu butuh dibere sumbangan unggal poe. Masyarakat anu penting hiji kabutuh urusan negara ditulungan. Pajabat kieu mah punten karasa ku abdi lain dengdeun. Mawa tetangga, mawa baraya gering dibawa ka rumah sakit. Batur geus ngap-ngapan setengah modal. Kudu nama pan pasien heula di urusan. Kalau ditanya, mohon maaf, administrasi dulu. Mau pakai umum apa mau pakai BPJS? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa pakai umum. Ongkos saya tidak dapat ngutang, saya mau pakai BPJS. Barang diperiksa BPJS naponan setahun teu ditebusan. Kumaha ngomongna? Mohon maaf ya. Bereskan dulu BPJS-nya, baru bisa diurus. Tah ulah gitu. Katakan melalui corong sampai ke Rio Sugan di wilayah pemerintah, ayat calon pejabat, seandainya nanti kalian diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi wakil-wakil rakyat, untuk menjadi para pejabat, tolong dahulukan kemanusiaan. Ulah gerang ngomong rek make bayar naon, urusan heula jelema, nyawa mah eueuh di Alfa, nyawa mah eueuh di Indomar. Mudah-mudahan urang kabeh ku Gusti Allah diberi pemimpin anu amanah. Amin ya Rabbal. Amin. Pak, yakin tuh bakal mau? Yakin tuh bakal paeh? Orang bener Kang Adin. Eta boro-boro pakaian jeung imah pamajikan geulis ge urang paeh madadah. Sanajan boga santi loba Kang Adin, paeh mah sorangan-sorangan. Nah di dieu mah caang, di jero kubur mah lamun amal goreng poek. Teuing cenah haji aing mau boga milantu PLN. Sanajan boga milantu PLN, lamun amal goreng di jero kubur poek sebab can pernah aya program listrik masuk kuburan. Pak, Bu, paingan eta boeh nu paeh tilok make kantongnya. Orang eta pakayaman teu dibau. Urang mah eleh hiji pada kita ho dipakai karena urusan akhirat mah dipakai karena urusan dunia mah teu boga meuli cash HP ge ngiridit. Benar?
Rek ulin mah mangka selebaran ka carita ngumpulkeun duit. Leres. Rek tuntang tongton mah ludeun. Tapi rek ka akhirat hese. Biasana jan aya itu sumbangan di jalan masjid. Neangan mah duit pangleutikan. Salah ngasupkeun be, rek ngasupkeun 5.000, ngasupkeun 50.000, datang ka imam, pas saya pan membagikan. Bener teh? Ka akhirat mah urang mah uji-ujian. HP mah nu pangmurahan 3 juta. Aya nu 20 juta dibeli bae kagem ngiri dit. Urang mah setahun sekali korban, setahun sekali mbena murah 2,5 juta, ditawar 2.400.000 terbikeun datang kate jadi korban bae. Ya Allah, ya mudah-mudahan putra-putra yatim, fakir-fakir miskin, ku Gusti Allah nasib-nasib bagus tuh. Amin. Ulah leutik hate ceng, ulah leutik hate. Nu ayeuna garagah, nu ayeuna baleunghar, baheula mah kadang-kadang prihatin. Justru nu ayeuna ngeunah anu kolotna gagah, anakna tinggal geus kolot bae mah anakna teu bisa kukumaha. Ulah leutik hate. Dunia Allah loba, dunia Allah ngabadag, ulah sieun balangsa. Perkara nu disodokokeun ulah sieun balangsa. Di mamana ge nu sok mere mah Allah nu balangsa. Nu sok mere mah tilok aya nu miskin. Betul. Ya, mudah-mudahan ieu Kang Adin. Jaga mah, ku Allah sing angkat darajatna. Amin. Anu talina bilik sing jadi gedong 3 tingkat. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Pak, ya, ulah leutik hate ka janten imah bilik. Imah rek urug, nu penting iman ulah urug. Ning kana imah bilik, imah tembok mah hardang kudu meuli kipas. Imah bilik mah hardang teu kudu meuli kipas, buka bilik salembar. Cenah kiai abdi mah geus ka tembok tapi baka beureum teu ka teplok wios. Janu imah gedong ge paena mah asup kana taneuh beureum. Lagi mah boga imah baka beureum, hitung-hitung latihan paeh bae teh. Nu penting hiji keimanan urang dijaga. Di dunia mah moal lila. Di dunia mah moal lila. Kabeh ge prasangka-sangka buktina mah. Cenah aing mah hirup gagah hayang boga mobil, bohong. Da buktinya teu boga mobil ge hirup. Urang mah teu boga mobil, hees kerek. Batur mah nu boga mobil, hees irisan. 5 poe setoran can boga duit. Kabeh ge prasangka. Allah di dunia nu bahagia. Allah jero nama pasangka-sangka. Senang amat eta mah cenah pamajikan lagi geulis. Horeng di mana mah dicarekan bae ku pamajikan. Mulu pamajikan gelis kadang-kadang pamajikan ngalunda. Kenapa saya minta kakak jangan sarang danang di lumah nu beuki. Paling kanu goreng tu masak dicari kanan cicing bae. Nu gelis mah loba urut mah batur, loba urut noel. Nu goreng mah teu can pernah aya noel. Ditoel ku jurig kasurupan jurigna. Sa hiji sing yakin ka Gusti Allah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Saha bae nu boga teu kudu beungarnya. Saha bae nu gad kudu daek mere kanu teu gaduh. Saha bae nu boga leuwih kudu daek mere kanu teu bong. Nek sadaqah mah teu kudu nungguan beunghar, paeh manteng dia. Justru di antara mereka lamun hayang beunghar, lamun hayang sugih kudu daek sedekah. Aing mah cenah hook kana duit mun dibikeun bisi teu datang deui. Tolol moal geura datang lamun teu dibikeun. Duit mah doang kumis teu dikrok mah moal rabul deui. Geura ge kumis krok rabul deui. Paham? Paham ya? Mudah-mudahan ieu sedekah sahibil bait. Sumpah si sahibil bait sing ditampi ku Allah. Amin. Sing jadi pahala anu henteu murag buya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Katakan Pak, kalau ingin bahagia bukan dengan harta. Kalau ingin bahagia harus menjadi orang soleh, bukan menjadi orang kaya. Orang kaya mah hirupna
usum rampok diinter ku pamalingan moal kibrahes man nu balang sama usum rampok ge ih kerek bae meme sare po janela panto teu ditutupan dol de rampok dipanutupankeun jauh halaun teh lagi toko sembako be toko sembako rame kan belanja eta hayang sare jeung pamajikan ge hese ngahijina salakina nungguan warung pamajikanna kerek pamajikanna beunta balanja salakina nu sare ih atuh najan dijampean ge ku Kang Adin hayang boga anak nya ku anak kan pihakku deuneuh ku sukro urang mah jalma leutiknya unggal poe jeung salaki teh sare hiji bae nya sarena ge rapet bae daranjangna leutik cik salakina geser ada udang lain cik salak pamajikanna tolol aing geser baraga goblok makanya sok kalau ingin menjadi manusia yang bahagia, jangan berharap jadi orang kaya, berharap jadi orang soleh. Kenapa? Sudah ada jaminan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hampura bu, suara aslina kan teu kieu ya. Ieu mah pura-pura bae. Biasanya abila mulai ceramah aku pamajikan sok dibere pedas 20 hiji. Tadi masalah merek, sugan dia pedas sore katumbar jadi kieu. Ieu mah abdi mah diulang ku Kang Adin bae. Ieu panggih anyar tapi sari dulur lila bae. Sebab jadi lamun diundang ku Kang Adin asal cangger bae datang. Sebab abdi mah Kang Adin sieun ulah-ulah ka jelema dincak teh lagi tilu deung. Oh pani orang Cianjur, ngomong lagi leles, dong kayak pahitnya. Pan kula mah teu bisa, anyar kira ngambil ceramah di Bandung di Ciwidey. Sapoe aing di mangapalkeun asal masjid pamajikan. Kokod panangan, cokor sampean, cacatrek, ulos. Pan mah cacatrek, bari ngayem. Benar? Celi pil, biwir, hingga besar. Aing karena datang kali itu kabelejog aing. Dahar jeung sayur hiwung ditanya, sareng naon tuangna Pak Haji? Sareng Putra Awi gitu. Kabelejog kata jadi pake ngapalkeun. Teh gimana Kang Adin? Urang Cianjur ge gak titip dirangkas ya. Heeh, dirangkas mah eueuh sangu kedo. Di dia mah eueuh tuang. Jaga blog sa wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat wallahu a'lam bimuradi. Menjadi orang kaya tidak ada jaminan untuk bahagia, tapi menjadi orang beriman dan soleh ada jaminan untuk bahagia. Alhamdulillah. Bu, lagi guru urang Kang Adinnya usaha kayu henteu, ngegrab henteu, pagawean lagi ngomekeun pamajikan doang. Diaju pan jelema boro-boro dipercaya ku masyarakat, pamajikan aja terpercaya ditutur-tutur bae. Barokah hirupna bener. Barok. Ih, urang ge usaha lieur. Urang ge usaha. Hutang laput hulu bener. Koreh-koreh sok. Ayeuna mah boro-boro nu pangangguran, nu dagang ge lieur, tanya ka pedagang. Boro-boro untung bolang lagi ngalalap. Kamari gaya tabu di Bogor nyareat pagi kumaha ieu warung supaya rame. Belum warung mah. Saur Gusti Allah wa basyir Muhammad, kabarkan berita gembira kasaha alladzina amanu kajalma anu iman percaya bahwa Allah pangeran anu nyiptakeun urang. Bu anu nyeureun urang saha? Anu ngahirupan, nu bakal ngamaotan, nu mere rezeki, nu mere dahar ka ibu tiap poe. Ditanya nu bogen banget sieun aing. Nu mere dahar ka ibu unggal poe saha?
salaki. Berarti kamu salaki maut ibu orang daharna. Terjelas. Jabuktina carogena maut ya pamajikan aja mambaynya. Berarti memasihan mam salaki mah kiper. Lewat rizki doang angsongkeun ka hubunganna. Matakan Kang Adin, para lalaki urang ulah mentang-mentang tukang ngala duit. Eta duit nu aya di urang lain boga urang. Aya rizki pamajikan, wajib napakah? Aya rizki an? Di masal naon-naon, pan dia duit aing, teu duit aing mah di mana sih? Oh, sasaran. Sasaran ka Junaid mah. Rizki anu datang ka urang eta lain boga urang kabeh. Aya nu katitipan doang, kurir doang tukang paket. Eta nama boga pamajikan, boga anak, boga yatim, boga fakir miskin, boga dengdengan. Matakan ulah ngerasa aing tukang ngala duit. Neueun kumaha aing, hargai dong. Kadang ge pan kieu lamun pamajikan nganyeknya beka salaki cerewet di kang ieu sumut dua wajar cerewet ya. Eta ulah geura ngomong sia teu boga akhlak kai, sia teu boga adab. Kudu ngarti eta teh pamajikan hawa capek ngurusan pagawean. Lu capek teh lain kakak bae dengan duit, kami ge capek. Urusan anak, kumbahan imah, kumbahaneun, teuhaneun capek. Kumana mah balik gawe ngeunah tinggal kerek, kami mah ngahihidan anak. Deuleu anak mejur na helm. Benar? Makanya jadi suami jangan hanya bisa menghakimi dong, tapi harus pandai memahami. Wanita pun sama ingin dimengerti, bos. Ya, ibu dengekeun. Kudu daek ngadoakeun ka salaki. Ja eta tukang ngajemput rizki. Lamun salaki ka sawah, ibu sholat duha di imah, engke nu kaluarna belut. Iya masalah ki kasawah tiktokan korai kadu. Salaki boga duit menyebut lagi ayah bedul meureun. Noh ayah unggul. Salaki teu boga duit menyebut lagi si botak. Ulah kitu urang mah pamali. Ayah ke ayah salaki urang. Salaki mah kajenteun jabatan RT, pamajikanna gagah jadi lurah. Tetep cium tangan ka RT. Nek di imah kah, arek di balai desa, ulah nyebut KRT, AART. Nanti lah bu, celokan mana? Wabasun, cik kangjeng Nabi, cik Allah, Muhammad, kabarkan berita gembira. Kasaha alladzina amanu kajalma-jalma nu iman percaya bahwa aing pangeran manehna wa amilus shalihat lain nu sakadar percaya tapi nurut kana parentahna fardu kasambut sunnah kalampah paharaman dicegah pamakruhan disingkah ieu santunan yatim santunan kaum duafa titah saha berarti Kang Adin nurut ke Allah najan henteu murni kabeh boga manehna jadi panitia ngumpulkeun sahabat nu hayang ilu anna lahum jannat Allah nu mere jaminan bakal dibere surga ai surga teh eusina kabahagiaan surga mah di akhirat di dunia ge bakal dibere surga dan surga dunia kangeunahan kanyamanan, katentraman, lain duit bae, awak sehat, pamajikan bager, pamajikan karunyaeun, rek cager, rek sehat, rek boga, rek balangsak, nyaaheun, anak nurut eta. Gimana naon? Bahagia kumaha, duit boga, hese jurig duit mah. Ibu beli jam bisa make duit, beli waktu mah bisa make duit. Coba ibu, hayang sekolot, hayang ora deui, diputer deui ka tukang, bere duit, moal bisa. Kolot mah Nak urut-urut irup mah. Geus kolot, ulah loba nonton TV, ngaji. TV mah loba nipu. Betul mikir.
Nonton TV mati maghrib jam 12 molotot bae. Nempok Quran mah karena saparapat jam laju hamuai bae. Hei, TV mah udah ditempuan. TV mah boro-boro film lah, iklan aja lah bang bohong. Gak ada iklan kopi kapal api. Buka kopi nah ya kapalan gak wah? Ah nggak bohong. Kajupan na TV mah lebaran terhati. Katakan pula betul nonton TV. Tiba heula iklan softtek terjelas para ginaeun. Pan ai sampo mah dijelangkeun kana hulu oh para di hulu. Emang aya iklan softtek dipasangkeun di tempatna henteu. Katakan aing mah teu hayang nonton lagi. Teu hayang beli softtek katanya para ginaeun. Katakan hirup mah geura ge ngeunaheunnya kangadinnya. Pegawai negeri lainnya bener malah pegawai negeri pejabat datang ke dia lucu kan benar sebabnya geus dimuliakeun ku Allah atuh kaesep sakieu mah bohala ulah kerem-kerem bu jahenya wani pangrasa aing kerem amat saya jeung bika mah garati jarang. Oh, mulai ngalawan bikang mah. Haji Asep gitu. Gagah ge ceramah di panggung. Di mah ngeluk. Di dia gagah di sana mau ngadalir. Di mah meong. Benar? Benar tuh? Makanya dengekeun lamun pas ya, ulah sok laju mentaan talak bae. Babasahan teh jeung mana makanya mah bari nyeri. Sugat jeung rumah tangga jeung batur mah cenah manghidu bager. Koplok. Rumah tangga jeung sasaha ge tetep aya suka aya duka paham jeung sasaha ge rumah tangga mah pasti aya paseaan di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja bos semuanya sedang berjuang melawan takdirnya bos jangan bandingkan dengan rumah tangga orang lain karena walaupun kita hidup di dunia yang sama tapi dengan takdir yang berbeda bos senggol dong paham. Rumah tangga mah kudu sam. Kau mengurusan anak lieur. Lalaki mah moal begung. Kajanting anak selot be modal harapun beungeut salaki haram diisangan. Untuk dibawa ke dapur bener. Ye. Makanya ya ibu-ibu sing sabar. Mana bae ge keri aya abunya tinggal narimakeun anak gede jeung leutik nah bener. Aing mah lieur cenah urusan anak jengkel sapu penting ceurik kayak beli mobilan datang ka beurang dibelikeun mobilan diacak-acak lieur ulah kudu lieur nare budak leutik komo sana kita teh mah koplok rokok dibelian datang aing mah dibeleuman tolol so jalma anu bahagia mah jalma anu soleh naon soleh nurut kana parentah Allah sholat dilakonan, ngaji dilakonan. Cenah kami mah ngaji bae oge nya tapi kami mau belek bae, ada tanu meureun nasibna. Sebab teu dititah bisa nama dititah ge ngajina, sanajan bodoh ngajina asal ngaji hamuai bae. Asal ngaji hees bae. Aya beun ka barang hakan. Teuing balik mah dihampura dos. Bu, jalma soleh mah ku Allah diangkat derajatna. Iya tuh bener dimalain amin bae. Atulah amin badak ngasih Rudin ke. Bu. Dengekeunnya. Urang ngiduh ka jalan. Aya motor lewat kaciduhan banget memawa motor teu tarima laporan ka polisi dihukum ibu pidana. Jalma soleh mah diangkat derajatna. Anak urang duang haja dibawa ka Kang Adin. Kang Adin pangciduhankeun. Lucunya bo kakiai masalah mana ge dibulak balik cium tangan tadi ge kabeh bo carium tangan wae di kepala bae wae dahar teu kokobok senang meh dia bo nah dia lengan lengan kerja kelak iya nah dia lengan kerja kelzirah Bu, iya caipan disegel, make label, pinuh.
Udah. Oh, geus dibuka. Oh, di bade ngaleun. Milik. Berkain pemilik, Mbak. Kemarin kebun kabaju, kabar pemilik, bisa anting barek. Ampurannya magedenya, sing sarehat kabehannya. Hei, Bu, ieu nu kieu pan 5.000. Lamun ngajual 50.000, mulai meuli. Bener? Jajal ayah saya mah di Jakarta geringan bahe. Keluar masuk rumah sakit, pusing. Datang kalau Kang Adin, Pak Ustad, minta berkahnya, minta air dong buat anak saya yang sakit mulu. Diberi cai ku Kang Adin, cai nage keran berani wudhu. Diasupkan karena gelas nage dan setengah besiana. Dijampe, jalma soleh, dibalik tiang amplop. Ini buat Pak Ustad ya, ulah gitu. Dibuka ku Pak Ustad 500.000, lain alhamdulillah kalah nepak tarang kaduhung gelas katu dipinuhan. Bayangkan setengah gelas gopek namun di rumah nyadukna. Kok bisa cai nu make segel jeung label bari pinuh 5.000, ai cai keran ditiup ku Kang Adin bari setengah gelas buang maloba kumulanan gopek. Kok bisa? Sebab ditiupna ku jalma sol. Diangkat harganya ge ku Allah. Alhamdulillah. Menang 3 poe datang deui saya mah ditanya ku Kang Adin, aduh anak cager pugu pae. Koreng datang ka dinya rek protes. Kumaha protesna? Adin, aing mah datang ka dieu ge minta cai supaya anak aing ulah panyakitan. Kunaon begitu diinum langsung kejer podar. Si Kang Adin pada tas siadik jabah doakan saya minta lagi ulah panyakitan. Geus pae mah malah panyakitan deui. Bu, ya, di anak orang dileletik ngajinya sanajan tersakola atau dari sekolah ngajinya aku bisa baca Quran. Jaga bisa baca Quran ya bo. Kau mau bari jengdaek tadi juga budak santri pegat bonya. Jangan malah letiknya tapi daya kan mas andrennya. Bu, kama rahmat ya Allah, budak letik dek mas Andre kagak mana di sekolah dek mas Andre bapaknya geus gede betah di kobong anak letik kene betah di kobong kagak neng jalma anu daek ngaji mah dimuliakeun ku Allah, digagahkeun ku Allah, dihebatkeun ku Allah. Bu, abdi usaha henteu magreb henteu dagang henteu, kulih henteu, pangangguran. Ngan sapopoe ngaji jeung santri mun keur di imah. Alhamdulillah kaden teh teu boga pakaya ge anak manglari simbae. Berarti dirizkian ku Gusti Allah. Dirizkian ku Gusti Allah. Bu. Hayang teu boga anak nurut. Boga anak nurut hesenya. Hese. Wadahnya orang-orang kagak anak pulang hese pulang mau datang ceramah pamajikan ayah anak doang ditanya neng mama kemana kamu nanya geus usum di anak tadi kena pan orang hayang boga anak nurut hese mun hayang boga pamajikan nurut mah gampang kawin deh di pecak mun hayang boga anak nurut daya kidunya lamun anak tersare punten komo eta punten mah puntennya punten komo eta lamun anak bapana teu aya eta kadang-kadang wadal hadi urang kudu bager kana kadang-kadang ieu anak yatim ku Allah diberi ujian pohara mata kadimu urusan yatim sing samanya sebab timbang di pahala mah baheula mah keur bapana aya keneh bahager ieu budak bapana geus teu aya mah oh Badung eta ujian di Allah rek mere pahala anu gede kanggo im paham Bu kupingan supaya anak nurut ulah malawadi ipan loba anak nu PA kakolot nurut tamu di sampo datang sabun colek diajak cacahan ke nyambung sekolah di sekolah baik dan malingan kapur baik
bapakna permisi ngoboakan kamana cara aing parek dipake kok kalau pakai main bola ku anakna sepijengkelen belah bisi manggi kasus kawas itu dengekeun lamun anak kersare lamun anak kerbobo ibu ngalawudunya atawa bapakna nu ngalawudu aoskeun alam nasroh 11 tiupkeun kana budalna berulah ieu macana alam nasroh salah sampai ber Bismillahirrahmanirrahim alam nasroh laka sadrak wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al usri yusran inna ma'al fa idza wa ila tiupkeun 11 kana budal anak insyaallah Pak bisi bapak geus capek ngajampe-jampekeun anakku wadal eta wadal asal semagri belong ieu jam 3 torotot kali geusna kenal potret si babatok si eta nyiksa kolot Bang indung momal hese kana anak can kali geusna kenal pot datang gedekeun sareho buahna teh nya Aduh datang kai macam tiru ngegra molor kalah ngejo ngagoreng kejo. Papa juh nama di mami ongkoh. Hayang beli motor sugan teh jeung jalan pare jeung nganter indung ka pasar di Jeksi. Bareng anak pake ngetrek geus dituker-tuker ban gede tukerkeun ngareban sapeda. Sejarah rengker sarina nya. Ah Bu, lamun anak geus dijengkeun geus ieu bae. Bakok kerhees. Atuh make alam nasroh tapi kudu keresnya emang tuh bisa bari bentak tapi jadal bon nyebrik kena banget teh anak kerbentak dijadal nyakar pan ayeuna ai baheula lama anak ngeleh ka kolot ayeuna mah kolot nu ngeleh ka anak dikerasan kabur dilelesan mincak hulu dipencit dalain kebo ngeunah dagingna serba salah ya nu boga kasus kenakalan anak remaja oh cenah dikarukan ngadinkeun ge molos bae si eta mah cang rohna cara nyangcang rohna anak kersare ibu ngalawudu aos alam nasroh sampai beres 11 wangsulan tiupkeun kana budalna saminggu beke dirobah aneh, lamun tayina budakna buadung neuheur, engke lamun sering dibacakeun eta kayak budakna ngalempreh. Luang bikang benang ku pelek sok ngalempreh, lulus sama cenah anu wasaan. Ih bener nih. Karena rohna anu keur diomekeun. Lulus, haju kadang-kadang lupa lapek ngising dan mejur teureun. Kenteuing eta keur ngadetok cik bahasa kesehatan mah. Eta cenah hirup atuh syukur paeh nasib meureun. Baca alam nas 11 wangsu tiupkan karena budal anak cara ke haji anak mah narurut bapana piomongeun namun bapana piomongeun sarua bapana kersare ibu ngalawudu tiupkan alam nasroh 11 tiupkan karena budal salaki ngeun awas ulah handap teuing macana atuh moal anggeus ke macana kadenge Bu kakupin kadenge kakupin makna sok urang Bu gerimis ka hujan teh gerimis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa'afiyatil wa nuril wa diyaiha apain loyok apain wa sabiri Allahumma shalli ala sayyidina
وبلغنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله يا سيدي حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان وحصلنا nah ibu punten titip di abdi ulah mikiran teuing hayang dunia cara batur dunia mah diudang-udang ai lain milik urang mah moal kahakan nu usaha banting kurang berang penting kadang-kadang ukur menang dakikna doang menang kesangna doang urang mah meng ka Gusti hayang dibere kanikmatan ibadah hayang dibere kasenangan ibadah hayang dibere kalezatan ibadah hayang dibere betah jeung Allah paham paham teuing teu beunghar ku pamere asal beunghar hate nu aya di syukuran nu eueuh teu di pikiran hirup mah sederhana aya hakan eueuh puasa paeh kuburkeun dereng nu penting hiji hayang soleh hayang nikmat ibadah hayang bisa ibadah bae hayang dibere kanikmatan da urang ibadah teu dibere nikmat mah teu betah deui salat hageura-hageurun naik rek tarawih geunanya bagian saha imamna teu kenceng berbalik nah hayang dibere nikmat ibadah urang cukupkeun sakitu masih kena seueur acara nya abi aya acara deui mudah-mudahan sing aya manfaatna sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau juga dia langsung Pak. Jadi kita diringi dengan sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Al-Nabi Bismillah Hadir-Hadir Rasulillah Ya, kami ucapkan terima kasih kepada karena Bapak Kiai Haji Asep Dimyati yang telah memberikan tausiah kepada kita sekalian. Hati-hati guru Pak Kiai Haji Asep Dimyati.